Halo bro. Aduh, kakak penerian atuh sia teh di mana heula? Hah? Batur geus rapat geus bubar namanya di mana heula? Biasa bos mojok bos. Mojok ngahaneutan bos. Dino tiris kieu mah mantap ngahaneutan bos. Siduru? Hah? Siduru anjay. Hirupna teh lain masa mun bisa maka itu karepna mudah-mudahan tok anu karitu turunan aing heueuh jati diri teh bari jilkeun loba ting teh kahyangan teh si eta mah heueuh saha eta sempoyongan tuh aduh nah udah sesoloyong kitu jelema teh aduh. Halo bro. Aduh, kakak penerian atuh sia teh di mana heula? Hah? Batur geus rapat geus bubar namanya di mana heula? Biasa bos mojok bos. Mojok ngahaneutan bos. Dino tiris kieu mah mantap ngahaneutan bos. Siduru? Hah? Siduru anjay. 2022 aya kene bahasa siduru. Aduh anjing teh kampung maneh bos dusun hirup bos. Zaman geus modern atuh ngahaneutan tingali bos tuh. Sia teh mabok? Yo bro, kade sia. Goblok sia. Ngagogorengkeun lemur di dina teh era ku Pak Haji Rono. Aya Abah Haji Rosyad, aya kokolot di pertempatan, aya Aden Cau, aya Abah Usep Cau. aya pemangku agama. Pemangku agama itu ieu kakak mabok legegan sia. Hah? Jeger desa Cipada. Blok sia teh. Terus lamun ente jeger Cipada aing kudu bilang uwow gitu. Hah? Emang eta urusan gua. Orai kawat macok nugelo. Syawat gitu loh. Najan ente jangkung gede mual ditarajian ku aing neula anjing. Kalem. Yeuh tong diumbar teuing maneh teh gugag-gogok itu babarudak. Sia teh ngerakeun itu ieu. Hah? Yeuh dengekeun ku maneh. Matak dewek nyeksekan nyerekan teh laku lampah maneh teh salah. Di negara mana, di agama mana, di aturan mana oge ai mabok masalah di mana oge. Keur masalah anu rugi diri pribadi, awak sorangan dikakaya, bujang hinganya ka batur, awak sorangan nepi ka diantep dimomorekeun. Hah? Ayeuna maneh mabok-mabokan keur mah diri sorangan rusak, katambah ke ngaran kolot jadi goreng, ngaran kampung jadi kacoreng. Naon pujieuna? Naon alusna, naon pujieunana. Jadi sampah masyarakat. Geus katempora beungeut tato ge nyangsang. Geus lah tong loba dakwah jeung aing mah lah. Tong bojang hingga sia dakwah aing mamah dedeh tra didengekeun wae. Mamah dedeh nu dino siar, nah geuleuh aing mah. Teu konsisten ustazah teh. Terasap aing ceramahna. Nah, dina ilmu lilin kalakuanna aing ka baturnya angan manehna leeh. Poekeun. Da kumahanya? Geura aya ka batur nitah Jumatan ai manehna tara Jumatan, Bos. Apan awewe teu bisa. Kudu sesuai. Pokona mah kudu sesuai. Manehna Jumatan tutut ke manehna. Tapi hari kitu mah. Abong nu mabok sia teh. Urang ge nyaho bos lah ai masalah mabok mah ku nagara dilarang ku agama diharamkeun kana awak ruksak ngartos. Sok poho kana purwan. Bener urang mah teu salah teu nyalahkeun agama, teu salah nyalahkeun aturan, tapi rarasaan aing nya bos nu bodohnya. Heuh.
leuheung kene aing mabok teh aya cukang lantaranana minuman keras. Aya nu leuwih parah tibatan urang bos. Naon anu mabok tanpa minuman. Nah aya mabok jabatan, mabok kakawasaan, mabok kadudukan. Teu saeutik jelema anu mabok kakawasaan, kadudukan, kapangkatan, rahayat jadi korban dengekeun ku sia bos. Tong dikeprokan lah daleng japati aing malah. Eta teh muji sia teh Satuju teh. teu kudu muji aing mah teu hayang dipuji, hayang disawer aing mah. Gampang ku Abah Haji Rono engke sia teh. Dikirim Oh, bos. Da aing cikian sia teh bos, aing mah rumaja bos, jelemana tebleng ti baheula bos, jauh tina agama bos. Nah, teu sakola maneh kaburu dieureunkeun sakolana bos. Nah, bogoh ka guru aya eta mah bugu. Bola mah bos aing keur SMP, heueuh, aing mah geus beuki udut bos. Geus beuki udut nu matak tinggal koropok 2 bos ya bos. Punglak aing bos. Beuki udut kumaha? Beuki udut bos aing teu kuat sapoe 2 bungkus sabot keur sakola eta diajar aing ngomong ka guru izin aing rek bos. Nya sok atuh init ka itu derik-derik aing init aing asup ka WC ditulakan pantogek dia aing pelenyun we udut bos. Kacanduan sabatang 2 batang 3 batang nepi ka setengah bungkus eta meletak aing udut. Guru meureun nyangka ka aing bisi maot bos. Datang ka itu diketrok teh Udin manehna maneh dilalat teuing ka aing teh bos. Nah, bener percaya. Diketrok din buru teh kenaon maneh keur Pak. Nah sia nepi ka ngebul apan na haneut keneh bos. Wajar teh diseupan. Ngan aing kapanggih sabab na bau samsu bos. Ampun sia. Gitu bos kabeh oge marukana. Nu matak teh oge bos rumaja aing mah jauh tina agama, jauh tina ilmu matak kieu wae aing nyekek botol bos. Baheula mah aing mah kieu bos, salat lain ku galon bos. Itu bos lah. Urang ge nyaho bos, parih peurih bener salah masalah kitu teh mabok kitu ya tapi da teu unggal poe bos henteu. Aya kitu kumaha? Peurih bos, dicaritakeun mah bos. Peurih bos. Nah, putus jeung kabogoh bos. Putus jeung kabogoh, yoi bro. Sia mah pila kadar putus jeung kabogoh nepi ka mabok-mabokan kitu sia. Pira? Piranya? Putus jeung kabogoh teh pira? Aduh meni hampang eta nyarita sia bos. Moal karasa bos ku didinya loba jelema tina cinta nepi ka luncat kana walungan Citarum bos. Percaya begitu. Tuh dalang ari itu luncat ka Citarum cinta teh bos. Moal karasa ku antum bos pin cinta mah bos. Bari maca puisi. Asli aing mah jauh. Bayangkeun kumaneh bos aing 5 tahun bobogohan. Ti mimiti poe Senin nepi ka poe Jumaah ku aing dianterkeun ka pabrik digawe. Sabtu Minggu ulin ngapelan bari mawa martabak jang pimitohaeun. 5 tahun lilana bos. 2 minggu ka tukang aing tipes teu pira teu ngalongok ka itu 2 minggu. Geus sager ka itu aing jo ngadak-ngadak di apelan ku tatangga bos. Perih karasa perih sanggeusnya cinta nangan saukur akon anjing demi Allah bos komo lamun ngadengekeun 2 lalaki malah mata perih bos diri nandangan kasiksa gering pikir ngalang layung horeng mi cinta nu samar
asa teu walakaya anjeun nu jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami micinta ka diri salira rasana diri geus teu daya pancen keur wasiatan prakreureureuh dina kariweuh prak pasrah kana kawasa eta mah papatong apan kombinasi dua lalaki jeung papatong jadi dua papatong ampun perih bos lah pokona mah mata aing mah keur galau kieu mah lah mah aing we keke lamun teu salah galau mah teh wadah cai nu gede anjir ngabodor wadah cai nu gede galau cenah ngabodor maksudna aing mun sama eta anjing goblok rame maneh anjing demi Allah ya euy demi Allah anjing rame aing galon bos eta mah galon mah di mana dicukur kudu ka galon anjing bodor pisan anjing goblok ngakak anjing ngakak demi Allah goblok ya teh asli aing mah maneh nyebutkeun eta naon anu sok nyukur dina dibauk teh dina galon anjing ngakak kembari nempo banget maneh jiga cangcut demi Allah ngakak anjing duh meni era aing duh Gusti demi Allah aing mah bos lah geus teu ngabodor bos rame lah era ku Abah Haji Rosyad deuleu buka heula bos wa abdi bos naon eta teh minuman teh eta biasa bos arak teu beuki bos topi miring teu cipas mahal teuing bos vodka teu nyaho vodka mah mun podol mah nyaho bos ampun naon atuh alpukat bos manya ku alpukat mabok alpukatna mah biasa bos oplosanana luar biasa dioplos kunaon oplos jeung ciki sinden pahang bos Gusti bagus buka heula bos babi bos tuh bos ngabodah bosnya mana eueuh oge caritana atuh goblok sia teh teu ngadukung hanas make efek bieu sia teh oh kudu mah ngabodah bos oh sok balikan deui tingali bos anjir heueuh we ngabudah dulu bener ngabudah mana bos mabok si anjing mah apaan cek sia teu ngabudah bos pan ieu mah kai tuh tong ngabohongan batur hirup teh aku mah sia nya kumaha aing da aing nu mabok bae ampun balik heula bos hojor kitu pusing jeung sia mah Hai naon di mana indit mah maju lain mundur jang naon maju pan geus ku tatangga direbut bos nya mundur atuh aing mah bos nya teuing maneh oman sing hasil